Kan saya malah makin ngesalkan bae. Ron, enggak Ron, ingat bulan puasa, kudu lebih sabar, enggak. Aman kosnya di dia ya. Walaupun aing tukang mabok, bulan puasa mah aing dek pre heula. Sieun dosa aing. Ayeuna mah aing dek minum teh jus heula ya lah. Nikmat jasa ya es di Tikoro. Maninya reces. Boy, kenal sih ya? Keringin sama Amernya. Ya. Jelema ngesalkeun datang. Iya dong. Emang bulan puasa gimana nginum Amer, Boy? Menang lah aing mah. Ngeunah amat sih sama Boy. Aing menang teh nya. Tanya be kusaka di itu ka Ustaz Kevin. Di mana, Boy? Ustadz Kevin nak? Atuh teh nyaho aing mah. Saha nu nyawanya? Ya. Mulai ngesalkeun ieu jelema. Boy, pasti cicing baik. Si marah ke aingnya. Salah aing naon, Boy? Saha nu marah? Aing mah. Oh, gara-gara sia yo. Amer aing jadi rasa tejus. Kaditu sia lah. Tadi tuh kemana, Boy? Terserah sia nat, kemana ke? Ih, aneh sama Boy. Tadi pan sia nu nitah aing ka ditu. Arem jada sia, lempang moal sia. Lamun sia teu lempang aing nu lempang. Aing di tadi geus lempang, Boy. Gara-gara jeles yang minum Amer, aing jadi eureun. Berarti sia nu can lempang mah, Boy. Astagfirullahalazim. Geus lah aing nu lempang. Seton sia. Keseringan mabok ta, Boy, jadi aneh gitu. Tadi aing di kamananya? Jadi bingung aing. Nah, aman ya geus eueuh conatna. Sia jasa teh budak bulan puasa ge ngesalkeun keneh bae. Ya. Kacucian aing ya, sungan aya budak ya. Kira-kira bulan puasa kieu dosan teh nya? Mun masang togel. Mun teu masang asah. Henteu betah teh aing mah. Kudu nanya heula neng ka Ustaz Kevin ya. Bosna Harun tuh. Karnaon ya? Waduh, simbarayo. Nyulus air lah nah. Binatangnya lambat dan suka bikin kesel. Aduh, naonnya? Nah, nyana tuh. Lu lambat jeung ngeselkeun mah. Rajin amat si Harun. Belajar geus teu sakola ge. Tuh kan? Bener? Bener naon, Ron? Bener pasangan aing. Geus yakin jasa geus pasti JP aing nama yeuh. Keur bulan puasa kieu ge masang bae atuh si Harun. Emang kunaon? Kunaonnya? Tuh kan? Ngeselkeun. Ron, kunaonnya? Atuh pugus sih ya. Pan sia tadi nu ngomong. Ngomong. Emang aing tadi ngomong naon? Ih. Pan sia ngeselkeun atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Kemana Pak Ustad? Iya. Dek meuli sate kebo. Di mananya nu aya? Kurang nyaho ya Pak Ustad. Kira-kira ramen tuh, Nat. Kadang rame, kadang henteu sih. Di mana, Nat? Tukang sate. Dasar rungkad. Maksud Pak Ustad mah dagangna di mana? Atuh teh nyaho aing. Pan aing teu dagang. Kan saya malah makin ngeselkeun bae. Ron. Ingat bulan puasa kudu lebih sabar, enggak? Ron. Pak Ustad ieu mah digajar bae atuh sia. Teu sopan. Duh.
Di cucian rehe, di kelurahan rehe, di tukang bubur gerehe, di marana ya budak. Karangon ebet sugan berame di itu mah. Jonat, Harun, anda hendak meuli sate kebo heulanya. Mohon Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan marah Pak Ustad. Sia si Run. Iya budak dan eling keneh bae horeng. Nat, cakar penting ngimpi naon? Emang aing tadi ngomong ngimpinya ka sia. Ente sih Nat, aing waktu nanya be kasia nek di pasangan ku aing. Malah dibere nyaho lah ku aing. Bising doraka. Waduh, kan rame amat atuh di warung nage. Balik deh ah. Kongko jengluk betok, Run. Oh boy, ngesukun jasi budak ti tadi. Orang genjang yuk, orang balangkeun ya jelema kasih dane. Nah, kebeneran ya boy sia. Tadina kan aing nanya ke Ustadz Kevin. Nanya naon sih ya? Nanya mun keur puasa, meunang teu aing minum amer. Atuh tuh kudu ge nanya ka Ustad Kevin, Nat, nu kitu mah aing ge nyaho. Emang sih Ustad? Mana aya Ustad sok pasang togel? Iya budak ngeselkeun, Run. Tapi lucu. Belah mana lucu na boy? Hampir nyesek kena, aing masang 11 keluar 10. Pak Ustad. Di mana Pak Ustad? Ulah heran Pak Ustad, emang kitu nya nama jelemana? Teh jadi tadi, meuli sate kebo. Henteu jadi, Run. Emang kunaon tad kok teh jadi? Rame di warungna. Tah, di mate mul aya tad. Aya sate. Aya salakina keur hees. Serius kula mah tad, di mate mul dagang sate. Bener ya. Ih, bener serius ieu mah, pan kula sok meuli sate di dinya. Rame henteu, boy. Rame jasa tad. Kadang antri ge sok nyampe koceak. Kira-kira rehena jam berapa, boy? Jam 12 tad, pas tutup. Ihi, atuh henteu bisa meuli anak, aing geus tutup mah. Coba bae tad ke ditu, sugan ayeuna mah pas kerehe. Rame, Run. Di mana? Di Banjar Tomang. Ngendakeun sia ka serius ge. Punten atunya kasadayana ya. Orang dek meuli sate heula ke mah teh mall. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Pak Ustad. Kemana, Tad? Kunaon Pak Ustad ditanya ge cicing bae. Boy, emang teh mul dagang sate? Dagang. Sate naon? Sate usus, kulit, ceker, hulu. Ai ngaco tuh sia boy. Pan Ustad mah hayang lagi sate kebo. Kunaon dituduhkeun ka sate usus. Lah, sarua bae. Paneta ge usus na usus kebo, Run. Ai paharsnya mah boy. Karunya sia, pan Ustad mah jelmana isinan. Moal tangkar daeng ini mah ke tempat rame. Saha, Run? Itu Ustad Kevin. Kunaon Ustad Kevin? Yah, koslet keneh bae boy ta budak tah. Kajeunkeun, Run, ulah ditimpalan. Run, cek aing mah Ustad Kevin mirip jasa kokohnya. Nah, mun ieu aing cocok ka sianat. Heuh, Run, mirip jasanya. Atuh jelas mirip lah, jadi ngararaco pan eta mah. Ustad mah mamangna kokoh. Kos nu kembar puguh ieu mah, Run. Emang keluarganya nama sia, maririp kabeh boy. Karunya atuh kanu awewe, aing mirip kokoh kabeh mah. Di mana, Tad? Mantas ngintip janda. Lu bener. Di mana, Tad? Giliran ngintip janda, nyambung entenat. Tad, pan balik deui. Rame, Run, di warungna. Hehe, atuh hayang rehe mah dagang sorangan, Tad.